sekalianan ya halal sekian itu mah perjanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kepentingan mana hujan mana candar kebeneran ya mah kiai ya. Masya Allah kebeneran kiai bener-bener jadi ahli Allah ya. Aing dekai mah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cak nangis. Masya Allah alhamdulillah cak anugerah ti Allah di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum cak kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tama bahasa luhur tama geus abeh di pajar wali kan maksudna wali asli mah ngomong gitu masalah geus paham geus wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Ieu umat Kangjeng Nabi Musa teh ngarasula ka Kangjeng Nabi Musa saetik keluar ucutan keimananana ka Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah ketika Kangjeng Nabi Musa ngainstruksikeun titah nuturkeun Kangjeng Nabi Musa melalui mujizatna kitab Taurat laksanakeun ieu kitab Taurat ti Allah sebagian kecil nuturkeun sebagian cicing sebagian deui mah manehanana ingkar ka kitab Taurat eta lah Yahudi baheula kos karari cek Kangjeng Nabi Musa lamun ieu terus-terusan ingkar karena aturan-aturan kitab Taurat awas Allah bakal ngancam nu geus didongengkeun kamari tapi tetep bae dasar teu iman. Maksudna iman mah iman ngan teu ngalaksanakeun nu teu iman mah jelas nu iman tapi teu ngalaksanakeun sebab kajurung ku nafsuna sorangan. Masya Allah akhirna diancam ku Kangjeng Nabi Musa sampaikan hei Musa ka kaum anjeun lamun terus-terusan ingkar terhadap kitab Taurat awas bakal ditimpah ku gunung gerage nang tangan cak kaumna di mana aya gunung kudu dicabut ku Gusti Allah. Bohong Musa ngomong sagedebul eta ku wanita ka Kangjeng Nabi Musa nu mantap boro-boro ka urang atuh sapira urang kiai lain wali lain Kangjeng Nabi Musa bae nabi rasul boga mujizat eta diomong gedebul Musa ieu atuh ka omong ka urang ka kula mah komo jasa geus kajeun aing mah geus lah aing mah diaromongkeun geus kajeun diaromongkeun ieu kiai sing ngaram-ngaram kredit segala rupa moal maju je bezana ki uci mah bloon cenah teh kajeun emang caknya emang cak aing ha sia sakedeung deui emang cak aing cak Quran ieu mah deh ki uci mah bloon aing kadenge ku ciri aing di bloon-bloon atuh aing mah ngeunaan di bloon-bloon kudu edan ieu salah tuh segala ulah ka partai segala naon kiai teu mah kos kumaha sih jelema kos kitu amat cenah da kumaha majuna tuh sia mah salah bae lain ulah ka partai di partaina karena Allah atuh moal bisa atuh aing moal bisa mah sia tolol berarti je sia nu tolol tungtuna mah aing jeung apa tolol-tolol bae rasakeun ku sia geura di partai ayo nu teu karena Allah ilmu sia hook batalna engke ilmu sia raragagan ge bener bae lain saeutik mun urang kiai gede kiai kolot kiai hebat lantaran nyana ku kurubusan ka lain tempatna dicabut ku Allah berkahna ngajina amma yasifun wassalamun alal mursalin beres nu ngaji geus tuh ngaji di mana bae kedaek didarengekeun ku jelema kunaon eta mambu lantaran nyana ku kucuprakan ka lain tempatna
Ji aya kiai bisa ngaji kolot deui, aya deui budak ngora lah budak ngajina ge teu pati bisaeun. Kunaon atuh budak dipercaya ku masyarakat ainyana henteu, ulah disalahkeun sasa dirina ku kucuprakan nyana di Golkar. Ye parangsan. Eta kos kitu teh tah kos kitu nyarieun hate kiai. Ji siapa nyari hate? Lain hayu kayak aya naon di diri aing ye, kayak aing ye boro-boro atunya lagi kan ngeunaheun ibadah teh jalan lamun ngeunaheun mah ibadah lain kos kitu. Mana kieu emang nyaho kiai ji jelema nu panyakit jantung jeung nu panyakit jantung nyahoan sebab naon nyana ngarasakeun aing penyakit jantung kos kitu tak nyana ngapa-ngapa jantung yuk bukan saya mau bukan jantung bukan ini kerasa di sini ngapain iya panas ya iya sini panas iya itu jantung bukan begitu ke dokter kan bener jantung nyahuan tak nu boga penyakit jantung jeung boga penyakit jantung deui engke ngobrolnya nyana perjantungan bae udah ke dokter iya diring saya juga diring akur tah tinggal urang mah ngadengekeun bener tuh nu boga penyakit lambung jeung boga penyakit lambung akur sia kunaon eueuan we lambung aing sarua sia geus ka dokter geus disuntik salila disuntik mah ngeunaheun tah seminggu mah ka dieu aja eueuan deui bae diurut geus aing diurut geus ka aing geus cek nya teh aja make naon make koneng diudak-udak kitu tah alhamdulillah ka ngisi-ngisi di koneng aing heuh aing ge cek nya teh akur tah du boga penyakit lambung jeung penyakit lambung akur kajian kumaha ge nya kuari guru jeung guru ta guru SMP jeung guru SMA ngobrolnya akur bakal akur nyambung uplak cenah tak uplak dia euy anu ka korupsi kan yang ngobrol akur nyambung ya urang debat jam urang ya santri ya urang kiai ngobrol jeung PNS nyana ngobrol jeung baturna urang teu kaharti sebab pagawean nyana urang mah teu kaharti anulah istilah-istilahna ge teu nyahoan nyana mah jeung nyana nyambung jeung urang mah teu atuh kitu bae terus. Nah ieu ge ahli Allah jeung ahli Allah wali nyambung jeung wali deui kajian kumaha ge nyambung bae ketika dek ngobrol nyambung jasa anulah nyaritakeun penemuan ieu nyambung jangan nyaritakeun ngobrol jeung anu lain ahli Allah ngan sakadar ulama biasa bae teu nyambung nyana turun ka nafset endek hayang nyambung adaptasi geus nyambung. Ketika Kiai Golkar ngobrol jeung lain Kiai Golkar mah nyambung atuh lantaran nyana pengalaman di Golkar nyana teh kampanye ke anu kadang dibere duit sekian kadang-kadang minta tambah deui pan ngobrolkeun kos gitu tah kiai nu ieu mah nun teu ka Golkar atuh pan nyana kitu amat kos itu amat embung lain embung ngadegetan nyana lah emang kunaon aing teu diberes sih tuh siapa pajar bener bae kan siapa tolol tuh lain tak nyambung. Tapi Kiai Golkar jeung Kiai Golkar deui atau Kiai partai jeung Kiai partai deui nyambung bakalna tapi nu lain partai teh nyambung. Nah ieu mah keur carita ahli fikih jeung ahli fikih deui atuh nyambung nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat akur engke nyana ge nyaritakeun kula manggihan di anak kieu oh eta mah sarua jeung di Fathul Wahab kieu asana dinaikna ge kieu akur tapi fikih jeung fikih deui ahli tasawuf jeung ahli tasawuf kakarak anu carita berjalan doang nyaritakeun aing ya ieu tasawuf kieu can manggih ngeunah ieu ge sarua can manggih jeung nu can manggih ngeunah ngobrol nyana ge sarua bae ketika anu geus manggih ngeunah ngobrol jeung nu geus manggih ngeunah de akur bae. Nah etalah dunia selama kos kitu bae urang jeung sajambungna dirinya nyana teh klimakna dirinya akurna tuh tak ieu ge sarua bae lamun urang nyaritakeun zaman baheula jeung kuari atuh akur bae mantak ieu nyaritakeun tentang Yahudi baheula jang nasihat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Kangjeng Nabi Muhammad didakwahan ku Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an Kangjeng Nabi teh didakwakeun ka umatna aya sebagian nu narima sebagian nu cicing bae sebagian nu inkar atuh sarua jeung Yahudi zaman baheula nu mantap cek Gusti Allah Al-Qur'an anjeun Muhammad inget anjeun Muhammad kana hiji sejarah
inna taqnal jabala waqtuna kaulan nu agung ngangkatkeun ngaluhurkeun kana gunung rafa'nahum min asli dicabut ku Gusti Allah gunung fauqahum diangkat ka luhureun umat-umat Bani Israil nu buang kawarah lantaran manehanana inkar karena kitab Taurat nuturkeun aturan-aturan syariat kitab Taurat dititahayu cakang yang Nabi Musa embungeun nya nama dibere warning ku Kangjeng Nabi Musa awas bakal kena siksa tetep bae terus bae kejadian gunung diangkat ku Gusti Allah dikaluhur-hulukeun nyana Masya Allah toh cakang yang Nabi Musa sing hades ya gunung diangkat ku Gusti Allah ka'annahu zullatun seakan-akan gunung teh diluhureun huluna kos mega bae di luhur nyahoan ieu gunung di luhur teh ka'annahu zullatun wa zallu nyana boga keyakinan annahu kiumim asana ieu mah ragak aing disiksa ku gunung disiksa ku gunung babe Yahudi teh neuleuh ka luhur kusieun sieuna gunung diangkat ka luhur terus seakan-akan niungannya na okos mega kumaha eta Yahudi sarujud kabeh brak sieun ngan sujudna make palipisan kenca maksudna naon nu ieu neuleuh ka luhur cak jana ragag moal tolol teh coba itu gunung geus di luhur tololnya teh goblok mantap kuari Yahudi mah gitu mun sujudna gitu Yahudi di Israel kencanya na tak kencanya na ieu deuleuh ka luhur Yahudi kuari kitu bae kuari ge Masya Allah kari eta kabangkawarahan teh datang ka dinya tah kabangkawarahan teh datang ka dinya ya ada boga keyakinan bahwa gunung teh bakal ragag kajana nimpahnyana nyaona ti mana biwa'dillah yahu janji Allah kamarenahanana biukuhi ilam yakmalu ahkamat Taurat bakal ditibakan gunung kajana lamun henteu narima kana undang-undang kitab Taurat Masya Allah nyana ge nyaweun jadi Kangjeng Nabi Musa cak Kangjeng Nabi Musa lamun sia lamun maneh lamun aranjeun henteu kitu naon ngalaksanakeun aturan-aturan kitab Taurat bakalna ditimbah sia ku gunung diangkat nyana kaget bek sujud ngan palipisan kenca doang nu katuh deuleuh ragag moal mana temun ragagnya bae tapi tetep bae tah Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah inget Muhammad Yahudi mah kos kitu nu baheula kunaon si eta nu bantaknya henteu narima kana kitab Taurat wa kanu abawa lisiqliha ku berat galaksanakeun kitab Taurat teh kudu salat kudu zakat kudu puasa tah kuari ge sarua ketika Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'anul Karim haju didakwahkeun ku Kangjeng Nabi geus kajeun di zaman Kangjeng Nabi kuari di zaman urang ieu Quran didakwahkeun tah cak Quran salat siap nonton TV bae Maghrib nonton TV Isya nonton TV ya Allah ya Rabbi jak kitu-kitu keneh awas ya cak Allah gunung ku aing sia diangkat sia ku aing minimal dibetuskeun ku aing sia gunung kena batuk boro-boro gunung aki-aki ge urang batuk kaganggu ku aki-aki ohe teu eureun-eureun eta komo gunung batuk galunggung batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Merapi batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Krakatau lain batuk deui tama tsunami jutaan manusia bahkan misah antara Pulau Jawa jeung Sumatera Gunung Krakatau batukna gunung mah kos kitu batuk aki-aki mah paling nya nama kapecirit aki-aki dan kapecirit aduh diharap di luar kalau geus puguh di irung diceli
kapacirit deh gede deh kapacirit tuh subuh daging tambah lain kapacirit tambah kiai kapacirit baletik kita pun gede segede kieu ngising batu ngaranna lah tuh eta batu tah iya sih ada kuari dititah salat api lain dititah ngazakat geus hareunteu nu sararugi mah ngazakat ya henteu jalamun ngazakat mah kadengekeun walaupun hiji dua mah aya anu ngazakat tapi di pasar kemis bae anu nisab zakat harta loba kadenge kurang ngazakat ya henteu tinggal ditungguan bae ke sia katipah gunung sia kajeun kukuman je parangsana kumaha meureunana tuh kita munggah haji rata-rata munggah haji mah hampir darekeun tinggal hiji dua doang numbung zakat mah berat jasa puasa ge aya lah darekeun tapi kapan hiji dua mah aya untuk puasa asal dia ada penjelema bae bakos nu leuleuseun ya sabada mah ka imam ngaran goreng sangu eta aya teh di pasar kemis kula ge nyaho jelemana kang ngaran-ngaranna nyaho kula aya sabaraha cenah ge aya hiji dua belah ditu tilu diterep aya terus waru aya itu di pondok aya terus aya ya sekitar bangsa nu nyaho kula mah 10 lah nah nyaho wae gararaga jelema mah tapi eta teu puasa asal datang mereka imah masya Allah dahar biasa ngarokok biasa di kamarnya nah tersiksa nya ngarokok mah ngarokok ngan di kamar ya Allah ya Rabbi tah eta titah nuturkeun Al-Qur'an berat jasa tarolah heula pelbah eta mah hampir-hampir ngalaksanakeun tapi ketika ieu titah ulah nyokot duit bang hampir kabeh titah ulah ngridit hampir kabeh hayu ndek kumaha coba titah ulah WhatsApp-an hayu coba hayu tiga ulah pacebuk-pacebukan pacebuk nah coba cebuk ieu salah maca lah kumaha aing bae pokona heula kumaha coba ieu lalakon urang masyaallah urang teh neuleuhan dina Facebookan dina naon kitu ngaranna internet eta teh anu benerna mah hiji dua bau 100 nu teu benerna anu benerna mah diangsong-angsongkeun ka urang tah anu tah informasi tah giliran teu benerna sorangan bener kieu digerokeun ge geus dadaekeun kieu ngaji geuraun teh ngaji tetet engke baling deui kieu eta lain nu edan sih naon eta mun kitu ngorakeun geus kolot nu edan eta orangan bae kieu nyana neuleuh beusi jelema kieu eta HP mantak naon tah HP bantingkeun jang naon kos kitu maning maca sholawat ka Kangjeng Nabi endahan kos kituan naonan coba eta tah tapi teu dibukakeun hijab mah tetep hese bae awas Gusti Allah sia dek dagang nyokot duit bank keneh bae hah butuh kendaraan masih keneh ngredit keneh bae pan ku aing diribakeun sia awas sia ku aing ha gunung diangkat ku aing sia hayo sarua kunaon eta nya ngarasa berat karena undang-undang Al-Qur'anul Karim cak nya ngarasa berat padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia matak naon lemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus buku para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh lemah jasanya na ka Gusti Allah lu di aku mimiti kuarinya nate melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teh dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi taala ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus
Urang ku hari puasa turapi puasana sesuai jeung aturan syariat anu fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama. Urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang ku ari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ke akhirat sebab sahaja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap haes urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi tahajud teh lamun kurang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang ki hees deui eta pan teu beres tahajud gos kitu tah aya kalem bae ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah amin eueuh jelema Allahu Akbar nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun tak masyaallah syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat ya Allah ya Rabbi berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang ampang mawa syariat ku ari teu eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu lamun urang inget kadinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang Aisyah ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata nu bula terjadi tah maksud itu ceuli main tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa nah Allah aju ku hari atas yang muriak nang Allah aju sa moal kamu mah tunggu ku Allah bae ja sehat nang Allah muriak nang Allah moal kamu mah sakit moal aing mah tah eta bener asli eta sia mata sia sa Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah si hade salah atuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh ya Allah ya Rabbi terus sok gerak terus begitu di aku bae ku wali mata di aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab urang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha ku ari dagang ditita ku Gusti Allah dagangna nah ku ari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha
kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi dah. Ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa ngaranna. Eta siksa eta nafsu lu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu. Da kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah. Ketika urang make hawa nafsu, hayang meuli ieu, hayang meuli itu, hayang ngabangun ieu, ngabangun itu, eta hawa nafsu teu diparentah teh mah ku Gusti Allah. Kunaon make hawa nafsu, eta lah nu bakal jadi siksa. Sing ada tah kos kikituanana. Ci, urang ku ari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah. Allahu Akbar. Zahirna maka pikir sesuai jeung Fathul Muin, batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti. Haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti, boro-boro titah ruku titah sujud ja lain nu abdi nu Gusti. Andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti. Sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah. Eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti ajung ke daek teu daek ja abdi bakal dicokop teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti. Sapiraha titah ruku, sapiraha titah sujud, haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia enan nginakeun jasa. Nu embungna urang nafsu urangna. Nu embung teh nafsu urang, tah eta nafsu nu kudu diperangan ge. Aya limbah mah di pabrik siap golok. Perang nyawa taruhana siap bae. Nafsu eta kos kitu tah. Deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus. Iya ye perebut. Nyawa taruhana ka jeung kumaha ge sarwiti aing dicokot ku nyana goblok biasa. Bae ge aing mah syahid bobo. Sabilillah caknya lain sabilillah sabil sarwiti tah mah. Tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae. Emangna dunia sedaun kelor. Aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui. Sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana. Bangun denger kebadak kasalaki. Tapi aing kajen lanek neangan deui, kajen sadar kan ngalasa. Lain milik aing meureunana tah mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna. Bae. Masyaallah, muri ka 10 urang ngadengena ge. Ya Allah, sadar teh tah. Hayang sadar model kos kitu hese jasa. Sadar. Geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jak kajeun teuing di sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah jah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang teh dihudangkeun ku Gusti. Cak baturana teh lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jag geuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng na ge kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu sa ma Allah ai cai ma Allah ai tiris nang Allah aja sia nu bersih tita ku sa ku Allah aja deuk ka mana ieu sia deuk ka Allah pan ka Allah kudu bersih heueuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana ta tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung udang hudang udah begitu hudang enggak keneh pas subuh nafsu tadi di pandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu sa nu Allah ari ieu cai nu Allah aya rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk ka sia deuk ka Allah pan ka Allah mah kudu bersih heeh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai
Allahu Akbar nang sata nang sayu ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakal. Tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupa ge wuduna segala rupa ku nangtung ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh geus kan mantap paeh geus abdi mah geus senang jasa Gusti Masya Allah asa jeung Gusti bae Masya Allah nikmat jas kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng teng tong teng teng tong teng teng HP sasada nangis nati totak edot HP kayak kedeng di TV kayak kedeng diisukan di tatangga ih suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadengen nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti abdi mah mendingan paehan memang kunaon kitu sia kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi deuk bunuh diri teu tolol teh coba minta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi bung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah bari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun can ngeunaheun sebabnya na rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah kos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun jantung ngajen ku nyahoeun aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi jadi eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang juga ayeun teh mah teu bae nyahoeun si itu mah teh nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ieu keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya. Nah, lamun urang geus aya di jero cahaya, engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang. Datang ka nyahoeun itu kitu. Masyaallah. Lamun wali nyahoeun, lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna. Eta ilmu laduni ngaranna. Lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang ngiblat henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh Baitullah mata tetelah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh Baitullah kurang ieu eta kunaon laduni. Lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap jadi seserian keur salat maghrib bandeng serina carekan gunaon seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cek jana jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan heueuh mama pugu ieu lapar hayang dahar kan ilmu laduni ngaranna. Lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen ting tatangga ari lain menyaho bae kajen ting jauh nu ieu di Jawa Timur nu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta keneh
seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho kambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang kambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah nah hiji di sinar Allah nyahoun kajen teh nya hees bae kajen teh nya macul bae nyaho wali kajen kuku mage sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu penyakit Krisno jeung penyakit Trisno sarua bae eta teh nya nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue nyawa ya ada jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya Intel jeung Intel atuh nyaho nya ge Intel jeung Intel aya kode-kodena sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan Intel datang itu Intel nyana pada ngamankeun Intel polisi Intel abri sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nusok moto teh naon kadang-kadang wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajun teuing kuku mage urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajen kuku mage leh kajen kuku mah santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kuku mah PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuna mah ketebak bae ieu santri asli lu ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina lempang lagi geus kajawan santri asli mah di tengah-tengah jelema ampura punten jaga teh di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajawan nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali ilal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim kamu urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu bahasa etik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling mau nikak bulu malah nang tangan gara-gara malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang nang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan nah ieu wawalianan ya halal sekian itu mah janjian wali sekian saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kepetingan mana hujan mana candar kebeneran ya mah kiai masya Allah kebeneran kiai na bener-bener jadi ahli Allah ya aing dek mah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mang ke aing disuguhan ke aing dibere kamar
aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek nangis. Masya Allah, alhamdulillah cek anugerah ti Allah ya. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana kene meh 3 kali. Assalamualaikum. Cek kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa. Luhur tambah geus. Abeh di pajar wali kan maksudnya. Wali asli mah ngomong gitu masalah. Masalah guys, paham guys. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah. Nah, ini anaknya nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah cek. Kan kaambe kunyana. Ku wali teh di jero bukakeun lawang. Oh, calikeula di dinya. Henteu tidak ka jero, calikeula di dinya. Wah, aing disiap-siapkeun ngajen ku kumaha ge. Alhamdulillah. Cenah. Horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi, tadi keluar ngobrol sakedeung. Di mana ye? Abdi mantes dakwah cek nya teh. Alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya. Terus abdi kapentingan hayang istirahat eueuh deui. Istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek nya teh ya urang di dieu lah eueuh deui. Lain teu kabeuli hotel, lain teu kabeuli tetapi wah minantu Allah teu pantes cek nya kudu di hotel. Iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui. Kan wali mah nyawan. Sia jalain minantu Allah cek nya teh, sia juri. Cek hatena teh. Geus we. Tujuannya nah hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah kawali tah nyana sebab jangan lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ngendong di tenang cak cenah ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan dari katukangan terus rada jauh rada jauh aya ta masjid. Nah besirek ngandong mah di dia bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan teh minantu Allah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal nya bae kieu bae sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu. Okos Habib wawalianan datang ke imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan keamben ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian ku kumage moal kebel ge ngitung ya kajian ku kumage oh terus diuk nyenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol terus ngobrolnya terakhir ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 ceknya teh biji 9 gimana 9.999 eta mah kiu-kiu goblok atuh kambeun walian mah tirokos kitu ujungna wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat di ongkosan ge embung eta asli wali ieu mah mun aya embe dibawa mun aya kebo dibawa malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngaranna kaambe ulah sok wawalianan ngan embung ribut bae kiai aya nu ribut goblok meureunnan eta mah sarua pada juri kabeh ayo ngadu besis ya jeung aing ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, kata beres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ke wawalianan, maka calana luhur sebelah, handap sebelah. Ati mah lain wali, nu gelo ya mah. Waya sholat, teu beres.
teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atau lain usir kos kitu mah. Ulah tuturkeun ulah, babari bae aja kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha gitu. Teman dek wali tadi lain pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Heh, cek nanti aing mah wali asli, da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mendek nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bunda eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu aju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Ceknya na wali betul naon teu boga wudu ge bapak udah. Teu beres si wali tas itu tuh, tadi kan jadi imam deui. Saya imam, ieu bener wali ieu ben tadi tas itu tuh wali mah batalna ceknya na. Abu-abu. Geus tah mah nyaminan tu Allah mah geus di masjid teh sia tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah, ulah sok sambarangan. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ya kajen kumaha ge beda. Kadeul gerak-gerakanana matana dan lain. Kajen teh ngomong kieu ngomong kanyahoan i luhur kajen kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari buku Indiahe. Ya Allah, ieu Indiahe mah. Ya batur hema malini ngaku Habib ya.